bade kebanyakan ojek euy. Kang Juned, pada ke mana Juned? Bade kebanyaran. Ayo. Emang bade kebanyakan sabaraha? 30.000 Kang Juned malah. Ayo ke Banjaran gajah. Ayo lah, naik lah Sama ulang matak lah. jadi ieu dangdanan. Beres? Beres? Ya, siap. Ya, atas gua. Mundur. Nah, ari si Juned, ongko janji 30.000, Juned kan ya 15.000. Kamang abi mah naik ka emang gitu jadi 15.000 emang Aduh. segitu wae Dasar si Juned. Aduh, biung. No, 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 no. Ibu, kadia. Ibu, kadia. Ngarumpi. Ini Bu ulah ngarumpi di dia. Hayu atuh ngarumpi masalah naon Ibu? Masalah biasa we. Hari usul Covid mah ini Bu, cari. Mun kudu diangkat lagi Ibu ya naon Ibu meningkat ka kurang rame kieu. Ngarumpi teh ieu teh teh waktos kanggo ieu kanggo di dapur sareng suaka mah. Tadi tapi teh bade maser kabari ka warung kitu tah. Ono ya leuteun kitu da kondo di bumi. Udah dulu leuteun ka barangkali kitu tah. Ibu jadi da naon di dari ieu. Teu kumaha geuningan ini ku ayana virus kieu teh geuning ayeuna mah meuni asa gariweuh pisan bapana di PHK. Terus adi rek balanja kumaha dari barudak mah meureunnan jajan mah da kudu mah sok 1.000 2.000 kumaha geuning. Sami henteu? Sami. Sadaya kieu. Aduh meni bararing Biasa lieu nyagunya. bararingu meni Barudak sakola kumaha gara sok. ya gitu Bu abi ge sami Bu merangkali teh namanya mun ulangan kada nganggo HP kan kuotana kada dipeser sedeukeun atuh usum gararing kieu kumaha di usum kopik mah kan teu aya kieu tah cicitna bapana garing gitu tah nya ibu-ibu bapana ge meuni alim usaha hoyongna teh cicing wae sampo meuni hambur unggal dinten hayang ngalotek wae ibu. Apa? Ngalotek. Naon Ibu? Eta geuning ibu nu biasa teh ya. Alah, bahwa ieu kieu teh akibat ngaloteknya, Bu. hah ngalotek pake sampo abi mah teh. apa abi mah biasa memang amun ngalotek teh pake suhu Ngau terong geura raos Kumaha ieu mah make sampo. mana ngau sampo atuh ngalotek teh Masa anehnya eta eta mah letek naon? ngalotek eta mah anu wengi Astagfirullahaladzim. Sugan teh lain di dieu. Mama ayeuna urang tuluykeun teh hayu. Urang Ayo ngalotek atuh teh mana nya. ibu-ibu. Ayo ah. halo mani mamaja ayo atuh urang mah Ayo atuh untuk aya bapana di bumi barudak teh araraya urang ka ditu we urang ngalotek sabekeun di sini ayo tampon Atuh urang nurutan ngalotek. Mumpung teh asa saha di dieu. Oh, gitu ngalotek teh. Ari mumun jeung saha atuh. Pantesan halalamur samponya dasar lotek sampo. No, 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 no. Duh, ini asal lapar kieu nya. Kebeneran aya warung Bororo makan di warung Bororo Kita sawae nu pesen. Di net. Iya Bun, aya nu pesen nasi goreng heula. Pak Haji juga. Nulis, abi pesen nasi gorengnya. Hiji, tapi tong diladahannya, abi salek kitu nya. Mohon Bu Idang, kek ku abi disiapkeun nasi gorengna. Kita Bu Ida pesen. Oh, siap bisa berarti. Satu. Biar untuk tanya Bu. Ya, anggana. Bu Lilis, mana abi
pesen nasi goreng udah 1 jam ya can beres-beres kumaha ya ke dagang teh. Abi oge teh acan ih. Nya, Kamu kan Bu Lilis, abi ge sekiat ya lapar. Aduh, Penny ya Bu Lilis. Abi oke tak acan teh suami atau santa. Antara racan gitu. Tita, iya nu parasan nasi goreng aratosan. Jadi pesan oke ya. Kami rame kisahnya atuh kumaha ya teh. Iya, lapis saya teh, Lapar, Pak. mata. Dagang teh. Bejakan udah tulus, begitu teh tulus lah di teh daraya mah. Hap. Kene ya teh. Kita naon dari bukia ya teh. Udah pesanan nasi goreng. Nasi goreng di Cawaya. Kasaha eta teh pesanan kasaha? Ari Bu Lilis atuh kumaha di pesanan teh. Ya, ari pesanan teh begitu pesen langsung dikadiekeun, dikirim, tong dilami-lami. Ngaruhnya ieu lalapareun ya ibu-ibu. Ibu-ibu, antosannya sabar. Kayak ku abdi urang geroan Bu Lilis. Nah, Bu Lilis ka dia Bu Lilis. Dia. Oh sabarnya, ayo nama anu pesen nasi goreng, tadi tuang nama gratis, tapi tos tuang harus dibayar. Ah, saruanya. Oh, sarua bawa bayar. Atuh mimiti. Tadi nunggu aja tadi. Bawa. Terus ibu-ibu, abdi oge-nya sebagai keamanan di dia. Aduh, dasar Ibu Lilis, aduh jadi pusing liar. Oh, no.